Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring diberi hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji mewah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina ieu acara. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh ngajantankeun hiji wasilah ngengkeun syafaatul udma dina poe kiamah. Sareng mudah-mudahan urang sadaya tiasa diriungkeun ka dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat mi wassalam mugi salamina dicurah tur dilempah ka paduka alam wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihilap ka keluargana, sahabatna, tabi'ina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina dinten ayeuna urang ngabahas tentang beban hidup atanapi masalah atau ujian anu dipasihan ku Allah. Setiap jalmi pasti ngagaduhan masalah masing-masing, diantawisna dina masalah ekonomi, pidamelan jeung sajabana. Loba anu ngeluh kahirupanana teh berat, dibere ujian anu berat, ngeluh ku kulutus ka Allah, nah hirup teh kieu-kieu teuing, teu kuat ngahadapina. Nepikeun kaya kecap nah Allah teh mere ujian teh kieu-kieu teuing ni teu sanggup urang mah. Sing ingat saur Allah dina Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dia usahakan dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Allah mere ujian sesuai kasanggupanana. Nu penting orang percaya ke Allah, setiap masalah pasti aya solusina. Ikhtiar jeung tawakal eta teh jalana. Allah pasti masihan anu terbaik kangge urang. Urang ulah suudon ka Allah, kudu husnuzon. Contoh hiji jelema ngadoa minta cai laut tapi ngan mau badah gelas, cik kira-kira bakal kumaha? Kusabab si jelema can siap bakal ti kelelep. Allah can masihan teh lain hartina teh ngabulkeun tapi dipending da urangna teu siap. Allah Maha tahu, maha mana anu terbaik anu kangge urang. Contoh hiji deui, jelema ngadoa minta motor ke Allah tapi can dipasihan wae, lain hartina Allah teu ngabulkeun tapi meureun Allah gaduh pilihan terbaik kangge urang. Meureun lamun urang dibere motor, urang teh bakal kekebutan, ugal-ugalan, atau urang teh jadi resep ulin, loba ninggalkeun ibadah, kan teu apal. Allah anu maha uninga, Allah sayang ka urang, Allah maha tahu anu ku urang butuhkeun. Jadi setiap kasusah ujian hidup kurang jalani, sabar, usaha, ikhtiar. Urang diberi ujian ku Allah temeh urang jadi jelma anu sabar, anu ikhlas, jeung supaya urang leuwih deukeut ka Allah. Da aya jelema diberi ujian teh makin deukeut ka Allah, leuwih getol ngadoa, tibatan jelema anu sagala kacumponan, nu aya poya-poya meakeun harta. Allah hayang urang teh leuwih deukeut ka anjeunna. Jadi hayu urang getolan ibadah, stop ngeluh, loba ikhtiar jeung tawakal, insyaallah sagala rupa pasti aya jalanna. Nu penting urang yakin da anu ngatur sagalana teh iwal ti Allah. Urang percaya ka Allah, pasrahkeun sadayana ka Allah. Hadirin anu dipika hormat, muaseur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Tisim kuring di alap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.